Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Ardi Hardiansyah ieu di konten ngomongkeun Sunda edisi ambe-ambean. Nah, di konten ieu abi bade ngabahas ambe-ambean nu biasa diambe ku orang Sunda. Semua jenis ambe-ambean teh tangtos gaduh namina masing-masing sareng karakteristik bauna masing-masing. Nah, naon bae anu bisa jadi karakteristik eta sarengna deui ambe-ambean ayeuna mah salah sahiji penanda bahwa yen urang teh masih tiasa ngambe teh dina kondisi masih sehat. Kumargi dina ayeuna kondisi ayeuna seperti ayeuna teh panyawat Covid, sasalad Covid anu nuju mahabu di kota Bandung, salah sahiji anu janten gejalana nyaeta urang teu tiasa ngambe. Naon anu ku urang diambe? Nah, ku kituna urang diajar kenal kana naon wae ambe-ambean nu biasa ku urang diambe sareng naon wae ngaranna sareng kumaha wae jenisna eta ambe-ambean teh. Oke, nu kahiji nyaeta bau hangser. Bau hangser geus umum di sadayana yen bau hangser teh nyaeta bau cikompol garing. Nah, anu sok ngompol di mana wae nyaeta teh sok nyebabkeun bau hangser. Matak teu meunang urang teh ngompol di mana wae ngarah teu bau hangser ka mamana. Anu kadua nyaeta bau hanyir. Nah, bau hanyir nyaeta bau anu biasana bau tina getih anu keluar tina awak urang atau tina sasatoan atau bau lauk tina cai. Lauk mah dari dina cai nya. Pokoknya bau lauk. Nah, eta disebutna bau hanyir. Matakan pasti tengenah lamun bau hanyir, bau hanyir cenah. Nah, eta teh bau tina jenisna teh bau tina getih, bau tina lauk. Nah, eta bau hanyir. Anu katilu aya oge nyaeta bau hangit. Naon aya bau hangitnya? Bau hangit mah babauan anu eta biasana tina hal-hal anu kaduruk seperti rambut kaduruk, kupling kaduruk. Nah, tapi sok disebut lagi bau kupling. Nah, eta teh sapertina teh bau hangit. Bau hangit, rambut kaduruk, naon bauna teh enak gitu. Nah, mungkin hangit teh aroma hangit teh adalah aroma nu dihasilkeun tina pembakaran. Pembakaran sesuatu hal anu teu enak di ambeuna nya. Salajengna nyaeta bau hangru. Aya oge bau hangru. Nah, ari bau hangru teh kumaha? Bau hangru teh bau teu enak oge seperti bau naonnya? Bau getih garing, bau hangru. Terus bau naon deui nya? Iya, bau anu garing-garing lah biasa nama. Cuman naon kumaha nya? Bingung nya ngajelaskeun kumaha bau hangru teh. Tapi ya pokoknya mah bau hangru teh urang teu rearean ieuna. Bau hangru, bau aroma getih garing anu nempel dina pakarang atawa dina benda. Nah, cenah ieu sumberna aya ya di Halo Bandung. Aya sumberna di Halo Bandung. Bau hangru teh nyaeta bau anu napal tina getih garing atau di pakarang garing sok aya bau nanti bau hangru.
Berarti aya pencampuran dengan sinar matahari berarti ya nama. Nu salajengna bau hasem. Nah, bau hasem teh bau anu hasem teh enak gitu. Rada nyereng biasa nama rada nyereng seperti bau teh ucing. Terus nade bau kelek. Teu bau abi mah teh. Teu. Tuh cek batur. Teras deui aya namina bau hangit. Entos bau hangitnya. Bau hapek. Bau hapek teh biasa nama dina papakean, dina baju. Nah, bau hapek eta teh bau anu baju teu garing. Lamun baju dipoe, lain dipoe, disimpen teu garing eta ngaranna bau hapek. Terus deui aya bau tengi. Bau tengi mah bau kadaharan anu kadaluarsa seperti kurupuk bau tengi. Naon bau tengi nah eta segala jenis babauan. Sakitu meureun anu tiasa dijelaskeun tentang babauan. Aya sababaraha jenis babauan tadi. Nah, anu nuju ka tarajang panyawat COVID sing diengalkeun damang, oge anu nuju ka keunaan COVID keluargana boh saha wae nya sing diengalkeun damang, oge masyarakat urang sing disehatkeun, sing dilancarkeun dina usahana COVID ulah jadi hahalang sing gancang dileungitkeun eta COVID supaya urang tiasa enggal damang, tiasa hirup sabehara-sabeharina deui. Nah, sakituna urang ngadoa sasarengan supaya COVID ieu enggal diangkat dicana ku Allah Subhanahu wa taala. COVID nanya sanes jalamina. Sakitu anu kapihatur ulah hilaf di subscribe, di like, sareng di follow sosial media abdi @ardihathat tong hilap nya di follow. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi